opat. Hiji lapan tegasna diucapkeun. Kadua murokab tegasna parangkep. Katilu mufid tegasna mere hati anu sampurna. Kaopat wado tegasna jieunnan bahasa Arab. Kamakola dia durumia afalamu wadu al-murokabu al-mufidu bilwadi. Kamakola pinadam jurumia kalamu labdun mufidun musnadu wakil matul labdun mufidun mufrodun. Ngaran kalam kudu kumpul syarat opat. Lapan murokab mufid wadoka opat. Kala pinadam ibnu malik kalamuna labdun mufidun kastakim wasmun wafilun summa harfunil kalim. Satarasna ari ngaran lapad nyaeta asautul mustamilu ala badil hurufil hijaiyati. Hartosna sawara anu guru kana salah sahijina huruf hijaiyah. Sakumaha cekoidah ngaran lapad nyaeta soranu murung kana salah sahiji harap ejahan. Kumaha lamun anteu huruf kana salah sahiji harap hijaiyah. Hayani sora makhluk menyemoga akar atawa benda mati. Atuh eta mah ngaranna isim saut. Sakumaha cekoidah wa ma bihi hutiba malayakilu min musbihi ismil fi'li sautan yuj'alu kadaladi ajdahi kayatan kafon wal jambinan nau'aini fawakon wajab. Satarasna ari lapad eta kabagi dua. Kahiji lapad selamat tegasna anu dipake. Kadua lapad mumal tegasna anu dianggulan. Satarasna ari ngaran murokab nyaeta matarokaba min kalimataini fa aksaro. Hartosna perkara anu parangkep tina dua kalimat atawa leuwih loba. Sakumaha cekoidah ari ngaran murokab eta kalimat nu ngarangkep dua tilu kade salah. Ari murokab eta aya 7. Hiji murokab lugawi, kadua murokab tarkib lisani, katilu murokab tarkib idofi, kaopat murokab tausifi, kalima murokab tarkib maji, kagenep murokab tarkib talifi, katujuh murokab idofi goer madi. Saterasna ari ngaran mufid nyaeta ma'afada faidatan tamatan bihaisu yasunu sukutu minal mutakalimi wasami'i alaiha. Hartosna perkara anu mere faedah kalawan faedah anu sampurna. Kalawan sakira alus repena tinu nyarita jeung mangajengkeun. Gambaranna saperti di mana fiil geus aya failan atawa mubtada geus aya khobaran atawa syarat geus aya jawaban. Sakumaha cekoidah ari ngaran mufid nyaeta kalimat nu alus sarta ngaluarkeun faedah. Sakira fiil jeung fa'il geus kumpul mubtada khobar syarat jawab geus muncul. Saterasna ari ngaran wado nyaeta jalur lafzi dalilan ala mana. Hartosna ngajadikeun lapad supaya nuduhkeun kana mana. Maka kaluar tina wado opat perkara. Kahiji bahasa ajam, kadua caritaan anu sare, katilu caritaan anu poho, kaopat kaceplosan. Sakumaha cekoidah ngaran wado ieu pelenggeranana ngajadikeun lapad nuduhkeun manana. Hafalkeunnya di bumi.